Kabina-binasnya imah. Aing titaan nyo so baju serangan. Awas jangan nyai. Lamun loba duit aing ditinggalkan sa kuaing. Gaya mah China gede. Aing mau bisa nyusuh. Nyusuh di sumber bela. Si akang nyese baju sorangan ge kulila-lila teuing. Pugu aing keur harerenek. Kitu ta jadi jelema sebul mah. Nyese baju sorangan ge embung. Pugu aing keur harenek. Mana lalieur. Hei Eka, isu kenes ka goler. Aing harenek opa. Oh, aing nyaho, berarti si ekernya. Kah sia opa? Geus lah Eka, ulah sok ngabohong. Aing bage anu can kawin nyaho, anu tanda-tanda hamil mah. Geus ulah ngomong nu kitu-kitu bae opa. Opa, ai eta anak saha nu dibawa ku sia? Anak sianya. Siapa ngaco Eka, menya aing can kawin seboga anak. Terus eta anak saha jeung sia? Iya mah, anak bibi aing, Nyai Eka. Bisi anak sia jeung si akang. Curigaan bae sia ka aing. Sia ono geus kawin ning sia, malahan sia anak boga anak. Pan sia ngaco ka aing. Lah aing arek balik deh ka imah bibi. Bikin sipir heulan. Ke mata si imah bibi be aing arek ulin. Kamananya si Ono? Aing kira panggil si Ono. Geus kawin merenyana jeung kabogona. Lah, maningan aing neangan kabogona si Ono, si Opa. Ih, eta mah jiga babaturan si Ono, si Arok. Tuh, kan kebeneran aing ketemu jeung si Opa. Arok, si di mana bae aing karek nepo? Pan aing mekar mondok, Opa. Ah, aing mah teu percaya ka sia. Atuh sabodo ari sia tetep percaya ka aing mah. Aing mah seutik teu percaya ka sia. Naon kitu teu percaya? Pan sama CSA Ono, jadi yang menyaho sifatna. Geus lah teu percaya mah. Ngomong-ngomong kabogo si mana? Lah, Ini ke mana? Opa, aing keur nanya ya. Si Ono mana? si Ono mah geus kawin jeung si Eka Arok, gara-gara dijodohkeun ku mana? Geus kawin. Siap pesirkeun aing deui. Aing kayak masih Eka apa kayak masih opahnya? Kayak masih opa bae lah. Eueuh bae ieu si akang. Nyuci sakitu ge. Boba mah balik ka imam mana? Pan itu masih Arok. Wah, aya pengantin anyar ya. Sia datang-datang ngeledek aing. Aing malen ngaledek. Bener meureun geus kawin. Hei Arok, nang nyoti saha si aing geus kawin? Tadi tuh aing di ditu tuh katimu si opa. Si Opa, kalau ngomong dikasih Arok. Tapi bener kan? Si geus kawin yang si Ono. Geus.
Siya main kos our bae kak. Emang kunaon gitu si Arok? Pan si Ono mau kabogo si Opa. Kok kawin yang sia? Atuh kumaha ari jodoh marok? Lah siapa? Sia kunaon Arok? Siapa mata ngerti ka aing. Pan sebenarnya nama aing. Sebenarnya nama. Naon Arok? Sebenarnya aing resep ka sia. Budak leutik. Da harga dihuapan keneh. Atuh kunaon emang ari resep mah. Embung aing. Pan si Arok geus aya di mah aing. Opa, pan sia kunaon bebeja ka si Arok bahwa aing geus kawin jeung si Akang Ono. Emang kunahan gitu? Bener meureun. Atuh unggas ari embung yang si Ono mah mending jeung aing. Ih, eta budak leutik, ngomong deui bae. Eka, sia jeung si Arok, aing jeung Ono. Aing mah dibawakan 100 domba ge ku si Arok, embung. Anu bener, Eka. Tuh, aing main di. Arok, sia keur naon di dieu? Aing meneangan tuh ka ditu sia. Anggur ka pondok deui ka ditu tuh. Teangan ke guru sia. Hayu rumah ngantar. Ieu Mas Ara ya, si Arok keur bobogohan jeung si Eka. Heuh, Mas Aro si Arok bogohon ka Eka. Bener si Arok, bogoh ka si Eka. Entah mah. Ulah, leutik kene Bener, sia Mak, mah. Bener. Sekolah we mah sekolah ayo mondok pergi. Entah man, entah bohong. Sia. Malah Bohong mah. keluyuran. Ayo. Balik, mandi geus mandi, balik. Awas si Arok ka mana deui? Aing mah karek nyawa si Arok bogoh ka sia. Tapi aing mah teu bogoh ka si Arok. Weh deh, sia. Ngaladena budak leutik kengke deui, udah diladena si Arok mah. Si Arok mah budak leutik keneh. Tuh, jadi masih fokus heula na santren ngaji. Udah digarangguan. Si Eka mah tadi mah. Henteu, Eka mah teu bogoh ka si Arok. Awasnya, neuleuh deui aing sia ngagangguan si Arok. Beunang sia ku aing. Kerawak ku aing sia. Kabur.